Kanjeng Nabi Idris alaihi salam diangkat ke langit tanggal 10 Asyura. Kanjeng Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit tanggal 10 Asyura. Masya Allah karim, sangat bersejarah. Kanjeng Nabi urang nyaritakeun simkuring nama maot lain dina bulan Muharram, tapi incu simkuring nu ngaran Husein bakal dibunuh tanggal 10 Asyura di Karbala. Geus dibejaan ku Kanjeng Nabi. Mantak tanggal 10 Asyura, wah di Karbala jutaan manusia. Lamun inget Karbala, wah eta masjidna agrengna luar biasa. Gedena pohara. Engke dikunjungi di berbagai negara mengenang terbunuhna cucu Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Karbala. Wah, di berbagai negara. Teu karasa urang waktu berputar terus sakumaha porosna. Ternyata urang ayeuna geus aya di bulan Muharram. Tanggal hijina nurutkeun ahli hisab qot'i falak sulam munayrim ialah jatuh pada hari Sabtu. Luhur lantaran genep darjah. Jadi kamari tanggal hiji. Kuari berarti tanggal 2. Di bulan Muharram aya hiji sejarah anu luar biasa. Yakni tanggal 10 Muharram disebut Asyura. Kanjeng Nabi hijrah ti Mekah ka Madinah barang sumping ka Madinah. Orang-orang Yahudi pararuasa. Kanjeng Nabi nanya, kunaon make paruasa? Cek orang-orang Yahudi, kami menghormati poe. Ai kitu lantaran Kangjeng Nabi Musa alaihi salam disalametkeun tina kerman lulus Firaun nu dikerem Kangjeng Nabi Musa masalam. Nah, ye terjadi harita adalah tanggal 10 bulan Muharram, ianya Asyura. Masya Allah. Cek Kangjeng Nabi atuh ana ahakumi kakula leuwih hak batan anjeun. Lantaran kula mah jeung Kangjeng Nabi Musa teh sadarajat. Mantap Kangjeng Nabi puasa di bulan Muharram tanggal 10 yakni Yaum Asyura. Memeh Ramadan terus Kangjeng Nabi puasana 10 Asyura. Bahkan terakhir cek Kangjeng Nabi la'istu lamun kuring hirup datang ka Gobilin. Ila Gobilin tahun hareup kaula la asumanna at-tasua bakal puasa tanggal 9. Lamun kaula hirup ka tahun hareup lain tanggal 10 bae kula deuk puasa jeung tanggal 9. Tapi ternyata Kangjeng Nabi haju maot pupus tekungsi puasa tasua. Ngan aya bahasa mun hirup mah datang ka taun hareup endek puasa tanggal 9. Mantap
kurang madi sunnah kedua hiji Tasu'a nomor kedua Asyura. Bahkan sejarah mencatat dibuatna Kangjeng Nabi Adam mun diakurkeun ialah tanggal 10 Muharram. Diasupkeun ka surga ku Gusti Allah yauma Asyura. Diturunkeun ka bumi ge yauma Asyura keneh bae. Dibelumna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam ku Raja Namrud 10 Asyura. Masya Allah. Keluar tina lauk Kangjeng Nabi Yunus alaihi salam disemprotkeun ku lauk Nun tanggal 10 Asyura. Waduh luar biasa 10 Asyura. Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam ketika diinstruksikan titah nyieun kapal Kangjeng Nabi Nuh nyieun kemudian nu ariman jeung hewan-hewan sajodo kur dipuateun ka kapal dipuateunlah ka kapal angkleng-angklengan di luhur kapal mendarat di Gunung Ararat Turki ialah tanggal 10 Asyura. Begitu turun lalapar kabeh. Kangjeng Nabi Nuh coba sesa-sesa kumpul-kumpulkeun. Dikarumpulkeun sesa aya gandum, aya korma, roti bubuk-bubuk, beas dihijikeun. Ayat 7 rupa rempah-rempah dibubur ku Kangjeng Nabi Nuh. Uyah jadi teu diuyahan. Ngaranna bubur tanpa garam. Jadi bubur tiis saju di dalam. Tah eta tanggal 10 Asyura. Kantak kolot baheula mengenang sejarah Kangjeng Nabi Nuh alaihissalam tanggal 10 Asyura diurang ge osok ngabubur tiis dibubur teh diuyahan ngan digulaan gulana make uyah aja dikadinyakeun ai bubur nama teh diuyahan ngan gulana make uyah keneh-keneh ketel tidak rawan urang rek bubur gitu ulah kanyahoan ku Muhammadiyah we Muhammadiyah nya ngabidah-bidah sia ulah kos gitu urang ulun di bidah-bidah ulah ngomong cicing bae geus antepen lah aju beres ngabubur kirimannya kayak gikunya di dahar jangan cenah bubur bid'ah ye kayak gini tanyana tahun hareup ngabubur bid'ah deui lah ngeunah cekana tuh Muhammadiyah mah kos gitu pinter kodek Kangjeng Nabi Idris alaihi salam diangkat ka langit tanggal 10 Asyura. Kangjeng Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit tanggal 10 Asyura. Masya Allah karim. Sangat bersejarah. Kangjeng Nabi urang nyaritakeun simkuring nama maot lain dina bulan Muharram tapi incu simkuring nu ngaran Husein bakal dibunuh tanggal 10 Asyura di Karbala. Geus dibejaan ku Kangjeng Nabi. Mantak tanggal 10 Asyura, wah di Karbala jutaan manusia. Lamun inget Karbala, wah eta masjidna agrengna luar biasa. Gedena pohara. Engke dikunjungi di berbagai negara mengenang terbunuhna cucu Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Karbala. Wah, di berbagai negara. 10 Asyura.
Nah Iraha ke 10 surat tinggal ngitung baik urang mun tanggal hijina Sabtu Minggu Senin berarti tanggal 10 nah poe Senin hareup geus jeung tasu'ana Minggu puasana 2 poe Minggu jeung Senin tuh acenah kula mah cenah deuk di tanggal hiji bae kamari waduh mantep jasa tah hiji datang tanggal 10 lah cenah moal tanggal hiji mah janggeus kamari kaliwat ku ari ge teu niat geus ngawuduk mangkaning isuk bae ngamimit lah isuk ge moal cenah kebe tanggal 5 Sabtu Minggu Senin Sasarbo berarti masalah lah tanggal 5 ge moal ceknya na engke tanggal 7 berarti Rebo Kemis Jumat Sabtu cenah 7 ge moal engke cenah tanggal 9 10 teu nanam 10 ge moal ratu krante eta mah budak sudah teh endeuh moal keneh bae aya baru kolot dan kolot besi teu kapanggih deui jeung Muharram nu ngarasa kolot dan nu ngarasa kolot ini aya kolot ge teu ngarasa kolot mapan blon ieu mah kolot aju ngarasa kolot asana aing nyaho kapanggih deui nyaho teu jeung Muharram hareup deuk puasa tuh masyaallah bahkan as-shadaqatu fihi bisab'i mi'ati dirham shadaqah bidirhamin as-shadaqatu bidirhamin fi shadaqah sadirham di tanggal 10 bulan Muharram ye terkecil cek Kangjeng Nabi dibayar 700 tikal terkecil lamun urang na bisa ikhlas na bukit tinggi berarti ulah dicaritakeun cak Kangjeng Nabi moal Gusti mah disanggakeun ka Gusti ku gede-gedena ganjaran. Ke tanggal 10 disebut lebaran yatim. Deuk sedekahna cenah kula mah neuk ti poe ieu bae mulai tanggal 1 tanggal 2 terus sabulan Muharram terus bae. Terus be orang sedekah istimewa di bulan Muharram terutama dina tanggal 10. Bahkan idza wasa'a li ahlihi wa iyalihi wasa'ahu Allahu sanatan. Sahaja lemah nu nyieun kajembaran dina tanggal 10 terhadap keluargana terhadap dulur-dulurna. Nu biasa daharna jeung tri poe eta mah meuli daging meuli bandeng geus urang ngariung jeung anak pamajikan jeung incu urang ngomong urang ngariung tanggal 10 Asyura ulah diondang tatangga mah urang bae ieu geus keluarga bae mah keluarga bae tah ieu ngangeunahkeun ka keluarga dahar ditingkatkeun di poe eta minum ditingkatkeun maksudna menghargai jeung menghormati kana poe eta lantaran poe eta sangat bersejarah na ieu wasa'ullah Allah bakal ngajembarkeun ka eta jelema sana tahu sataun eta ujianana lalu asa bae. Pokoknya lamun urang nyen kejembaran tanggal 10 kaditu lamun boga duit jembar bae. Jadi bere boga duit bae maksudna deui kitu. Ih siapa kumaha sih? Ibabari bae ta ku Allah dibere. Ya Allah ya Rabb. Itu ala iyali wa ahlihi. Guys, kuari mah urang ka kakak, ka adik, ka mamang, ka uwa, terus sekitar-sekitarna. Poe eta pokona nyieun kalaluasaan urang. Geus puguh pamajikan jeung anak incu. Kitu keneh ka dulur, ka mamang, ka uwa, tatangga-tatangga, karabat-karabat pokona ku urang dibere poe eta teh.
nisbah puguh asakna atahna geus lah naon nu dibutuhkeun kunyana daharan-daharan inuman dan lain sebagainya bila perlu nu butuh pakaian ge bere ieu bakalna sataun eta dibere ka jembaran bae terutama jembar hate ikan nu hese ge jembar hate mobil boga pemajikan boga hate ngulunut bae mana teh hese teh kos kitu eta hese teh aya jelema anu boga duit ratusan juta tapi hatena Masya Allah jembar bae aya aya tah kos itu aya tah tapi sabalik teh aya nu boga duit tapi teu jembar-jembar neuleuh pamajikan sakumaha neuleuh menggarong musuh jeung pamajikan jeung anak teu betah neuleuh keluarga teh dibere rumit bae aya eta mah geus bae model tapi nu model mah aya jelema keluarga leutik lah cek paribasa koreh-koreh cok tapi aya bae jang dahar aya jang minum aya jang pake aya pamajikanna teu pernah marah keur aya seri keur eueuh seri kitu keneh anakna Masya Allah nikmat jasa mun salakina nonton TV aju dinasehat ku pamajikanna kalah mangpaatna kos kitu maning maca sholawat deuh tiis kana hate ya Allah ya Rabbi aju lamun salakina usaha bangun bebeneran teh tiduk-duk disusuk aju pamajikanna nganasehatan kalah ya dunia mah geus dibagi ku Gusti ulah sok hahanteman teh nu penting mah salat zuhur asar berjamaah Masya Allah asana teu hujan ge tarariis Masya Allah jajantung tiis teh sajantung ieu mah lain pan kapan geus balik karek jam 1 we geus balik kumaha bebonangan mana kempes ban kan itu deh idek mandi teh kudu mandi lah kuda gitu mandi kenceng lompatna sial jak salaki da idek dah geus asak sangu geus hareup itu bae di warung geus kudu diimah-imah keur nangan duit sing khusuk waduh salakina aju ngalamun bae aing boga pamajikan ku kieu-kieu teuing cek Masya Allah Masya Allah Masya Allah eta mah hareudang dek balik jam 4 ge moal kalah aing lah di babaturan ngajak balik urang balik leh moal emang kunaon kokoprak aya di ieu emangna anak kotok itu di kokoprakan eta pan seneb eta karajaan tah mentak neangan pamajikanana mun urang deuk kawin tanya neng bogoh ka kakak atuh alhamdulillah jadi siap ya dikawin ku kakak insyaallah siap ente dibawa sugih ngalamun nyana pan kang ngomong gitu sih batu mah jangan ngomong teh kumaha mun dibawa susah makan eukeur mun ke sugih siap tante oh jatuh kakak susah neng susah itu kudu ditanya di bawah susah mah ya Allah ya Rabbi aya bae nah urang nyeun ka Jembaran dina tanggal 10 Asyura geus urang nu biasa dahar jeung tempe tingkatkeun poe eta mah sanajan tempe-tempe keneh gulaan tempena ulah digoreng-goreng teuing tingkatkeun we urang dina poe eta tah Senin geus urang nyieun ka Jembaran meuli hayam geus mun aya langsung meuli bakakak dahar bareng jang meuli bakakak urang boga kotok pencit kotok ge aya kotok sahabat nu ka imah aya geus ieu berarti ya milik urang lain Jembar aja sempit tuh Masya Allah daerah tanggal 10 Asyura poean yang sangat bersejarah geus ti kuari urang intip puasa urang mun bisa Minggu jeung Senin
Kerente jeung minggu nages Senin mawayah 10 Asyura matamah nu sok biasa dilaksanakeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tikwari siap-siap bonteng suri buah jeung naon cak pamajikan jang ke poe Senin buruk atuh. Geus tikwari ayo jeung ka Jembaran ayo geus puasa. Ayo terutama yatim piatu fakir miskin keluarga ayo urang jieun ka Jembaran sebab nyieun ka Jembaran bakal dijembarkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ieu mah cerita tentang penganiayaan terhadap janin. Nu janin tersebut akibat nu dianiayana indungna. Efek penganiayaan indungna imma ku dicarekan indungna wa imma ku dipepe ditanggal indungna wa imma diparak teh diberi dahar teh diberi minum na ieu kaluar borosot janinna tae ieu nu nganiaya kena sanksi guro atawa ku obat diberi obat indungna ternyata efek tina obat tersebut mengarah kana pembunuhan. Nah ieu termasuk kana pembunuhan janin kena sanksi. Mantak dokter sok hati-hati. Oh sedang hamil ya teh dibere obat sebab besi engke efekna kana janin. Tuh gitu. Aya nu ngahaja-haja ngaluarkeun orok. Tah semacam-macam. Nah, ieu kan tadi teh ya dijelaskeun bahwa janin guruh. Janin ngajinayat janin, ngarusak janin, ngabunuh janin adalah guruh. Naon guruh? Wa iya gurate abdun eta hamba sahaya di urang mah hamba amatun atawa amat boyongan perang muslim mukmin perang jeung kafir diboyonglah kafir ieu lalakina jadi abid awewena jadi amat. Kuarima malah muslim mukmin mukminat diboyong ku Yahudi. Sabaraha ribu manusia nu kuari terlantar di boyongan Yahudi. Teu dibere dahar, teu dibere nginum. Kuari teh aya nu paeh di kam. Iyalah pikiraneun urang sebagai mukminin anu urang teh dulur jeung urang Palestina. Al mukmin lil mukmin kal bunyan yasuddu ba'duhu ibadi. Urang teh ieu teh dulur diiket ku la ilaha illallah. Tetapi anehna urang ngonam jauh lah nu deket negara tetangga Mesir, nu deket negara tetangga Yordan, nu deket negara tetangga Qatar. Kok ieu teh teu peduli amat pos kitulah jalur politik. Nyana ge nuranina mah ceurik orang Mesir ge, orang Yordan ge nuranina mah ceurik. Tetapi aya jalur pemisah melalui politik. Nah iyalah politik jahat. Demokrasi teh kos kitu. Sehingga urang ngaleungitkeun ukhuwah ku sebab aya jalur politik. Ngahaja ku Amerika di demokrasi-demokrasikeun nu mantak digempur Irak lantaran can demokrasi. Supaya demokrasi
engkena tersekat-sekat ku demokrasi. Beda jeung negara Islam. Suriah lantaran kuat gempur supaya jadi demokrasi. Baheula Turki nu sakitu kuatna gempur supaya demokrasi. Ku demokrasi mah kos diurang ku ari agama lemah. Naik kafir-kafir, Yahudi, Kristen. Kitu bae geus. Ketika aya nu berjuang urang teh tersekat ku demokrasi. Aya aturan demokrasi. Kos kieu lah hirup urang di akhir zaman terasa loba kesenjangan. Nu kuat makin kuat, nu gagah makin gagah, nu lemah makin teu berdaya. Agama makin terus didiskreditkan, di pojokan. Terus nu diorbitkeun teh bangsa budaya kufur. Terus politik kufur, ekonomi kufur. Urang kuari geus 100% dikuasai perekonomian jeung perpolitikan ku aturan-aturan Yahudi. Teu berdaya urang. Padahal Indonesia mayoritas Islam, bahkan nu jadi bupati na gubernurna muslim. Ngomong di DPR nama aya kiai segala rupa kiai segala. Lain lalagaan kiai Habib malah. Tapi aya dampakna karasa ku urang kiai nu aya di DPR teu aya. Karasa aya Habib di DPR ku urang maksud karasa teh lain naon urusan agama terangkat apa henteu sih ku wakil urang sebagai kiai nu aya di ditu. Wakil urang Habib nu aya di ditu karasa henteu ti mengenai tentang agama henteu. Ieu demokrasi kieu bae terus. Betah urang demokrasi terus. Teu betah. Ya wallahu a'lam terserah. Kos kieu kita di Syria, di Irak, kuari Yaman, geus puguh Palestina. Sabaraha ribu manusia kuari anu teu dikaluarkeun ku Yahudi. Anu teu dibere dahar, teu dibere nginum, paeh terlantar kekuatan manusia paling ge 1 hari 2 hari geus saminggu teh geus jago atuh. Ieu teh nu loba pararaeh di jero kang. Nah, sebelah deui mah dibere cuman dialas. Lah, nu biasa misalnya urang teh membutuhkan 20 huap, paling dibere 5 huap. Deres kene masih dibere. Biasana orang membutuhkan 2 liter, nyana dibere 1/4 liter 1 hari minum. Kitulah Yahudi lamun geus kitu naon ngaranna biadabna ka urang. Sebabnya nama dendam. Ketika Kangjeng Nabi baheula bergerak di Madinah, Yahudi terbagi 3, nah iyalah nu aya di Madinah, kemudian nu keluar Mesir, nu keluar ke Eropa. Nah, termasuk nu ke Amerika. Panjang mun dicaritakeun ngan 3 bae tah, nyana kerjasama kuari. Otomatis kuari teh dendam. Terjadilah seperti itu terus. Minoritas Yahudi tetapi kekuatan luar biasa. Sebab lawan, sebab sekelilingnya geus jadi Yahudi kabeh, geus puguh Amerika, geus puguh Eropa jara di Yahudi ngedukung adalah Israel. Indonesia ge ulah gandeng-gandeng geus jadi Yahudi. Ieu mah pada urang nabe yang ngeulandan ngomong teh nya. Ulah bebeja ka batur, ulah bebeja ieu mah pada urang nabe bahwa di Indonesia ge geus jadi Yahudi sebenarnya mah. Nya, engke ente ngomong di ditu ulah gandeng-gandeng di sarua. Bebeja bae di ulah gandeng-gandeng cek kiai ge bahwa di urang teh geus jadi Yahudi. Kan udah serang ngomong da tuh kabeh nyaho tamang geus. Pasti taya tinggal urang pa bisa-bisa nyalametkeun diri lantaran moal kebal urang bakal menghadap ka Maha Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Beberes diri urang sing hade akidahna, sing hade syariatna, jang aturan ibadah ka Gusti Allah. Ke isu pageto anak urang didik, anak urang lain lalagaan di serangan-serangan teh pohara jasa.
geus teu maelu urusan agama kuari urang lamun nyaritakeun urusan kejanggalan tentang agama lapor ke DPR geus teu ditanggapi ku DPR mentak wakil urang tinggal wakil cenah aya di ditu kiai di Golkar ih teman-teman kiai gede ragag ditanggal caringin teh tigesle ih cenah udang-udangna gede tambahan deui Gus ya udang-udang ajur sia ngiuhan di Golkar ajur inting-intingan pancena kiai kitu mah aing mah bae geus ih ulah kitu cenah kiai pan di dieu ge loba kiai Golkar kena tobat lah cenah aing mendek balik bae jor siap balik ka ditu aju hudang oh eta orang jelemana heran teu daek tobat jelema asa bener bae mun kukula dijabarkeun pasti kayahoan salahna tapi teu daek ngaku teu daek ngaku tah kieu can kabere bae cenah kieu bah geus kieu bae bere aing cokot ku aing duitna aing ka Golkar mah moal tetep duitna mah dicokot teh hook aju deuk di dahar parabkeun ka kotok hap aju kotok teh daekeun cokot deui ku aing udah beres kabeh inting-intingan asal kiai geus ka Golkar we geus teu manjur mun cara orai jadi orai koros nu tadina orai taneuh ge barang ka Golkar mah jadi orai koros ngegel huntu umplak Ogola asal kiai ka Golkar geus kos kitu bae geus pokona asal kiai ka Golkar kitu bae geus pokona ye cenah ieu mah kiai hebat jasa deuk hebat deuk teu asal asup ka Golkar kitu bae geus pokona asal kiai asup ka Golkar sering amat cenah kieu supaya tobat majelis teh gede weus ya pondok 2 tingkat weus teu karasa eta ku kiai berarti di jerona aya kasalahan sakali deui asal kiai ka Golkar cenah kiai bangun harengeusna aing karunya bareng yu urang luhurkeun agama ulah melalui Golkar ka mana tuh ka PDI salah sugan dan teu PDI tah deui ngagadil aduh Gusti Allah lagu yeuh batur urang asal kiai ka Golkar maksud teu bisa nyebut cau ieu mah cau kiai boloon asal kiai ka Golkar ini ngaji naon sih bulan Muharram masalahna ya aduh hese jasa ieu saha ngaluhurkeun agama ieu acak-acakan kos kitu mah teu karasa kunyana majlisna bagus nu ngaji pondokna bagus nu ngaji naon hartina tu maning reod majlisna tapi loba nu ngaji Kercan ka Golkar mah masyaallah da kiai nu ngararaji luar biasa nyeusup tapi bareng asup ka Golkar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un telah pulang ke rahmatullah kiai Golkar bloon je pan kiai kita emang kitu bae maksudna supaya sadar ya agama acak-acaka di agama. Coba contohan cenah kiai loba jasa mun diomongan hiji-hiji warauh kabeh urang kiaina nu ka Golkar. Wahia abdun abdi jadi ka Golkar ya. Hari guru eta hamba wa matun dawamat mumayyizun abidna nu pinter salimun min aibim mabin tur salamet tina cacat jual beli barang nu sok dijual
Abi di mana-mana ya cacat murah hargana pinclang misalna atupan abid manu diarah tekan tanaga pinclang atuh moal bisa nyana jang nanggung atawa nyuhun ngaranna ge pinclang komo lamun jadi supir manu pinclang katuhu mal beres jang nicegas nu mana lengan sabelah aib ngaran ulah nu kitu nu pinter salamet tina cacat ieu mahal berarti janin teh di mana aya jelema ngabunuh janin efek tina penganiayaan indungna disingsieunan misarna ku salakina tatanggana ku jawara ku dokter sehingga ngalamun si awewe teh akibat disingsieunan terjadilah aya seperti depresi keluar orok dokter tersebut kena sanksi lantaran di Indonesia mah henteu aya hukum anu mengarah kana jinayat teu aya can selesai berarti urusan anak engke di Rabbul Jalil di harapan Allah bakal diselesaikan engke ku Gusti Allah ku hari itu selesai di alam dunia di akhirat diselesaikan penyelesaian terakhir ku hari nu menang dielehkeun nu bener dielehkeun nu salah dimenangkeun bisa terjadi tapi di akhirat mah iya jujur jeung adil teh nampak di dunia mah urang dititah ge innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullah eta unggal Jumat sadunya kabeh ayat eta dibaca wow hebat jasa kiai murid lagi innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wahnya kalian tahu itu kurbayan hail fasal mungpal teka rasa kuku jana gitu adil teh jujur ayatnya tadi baca innallaha ya'muru bil adli wal ihsan itaizil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha beres mun kurang Aisyah maca ayat jujur tah henteu ulah ngomong yang batur tah mah eta dibaca unggal Jumat ku kabeh unggal khatib nu mantap khatib teh di urang pangheulana ka neraka Lantaran ayat eta dibaca ku jalan teu karasa cek Allah sia dibaca ku si ayat aing innallaha ya'muru sajana Allah marenta bil adli wal ihsan tidak adil pugus sia teh teu adil ayo ka ditu ka mana jahanam. Waduh, kah jahanam. Masyarakat Hotib ke mana? Dadah Hotib. Ke jahanam, aduh Gusti Allah aku. Tadi baca kabeh eta bahasa dunia teh ayat eta mah. Wasal beres be. Eta khutbah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullah. Kabehan ka masa dunia aju adil henteu ihsan henteu itaizil qurba pelit yana anil fahsya nonton TV bae nya wah geus eta khatib mentak hampura khatib pangheulana ka neraka jahanam duh cenah aing mah mumpung jadi khatib lah umumkeun Gusya Jumat besok libur. Aduh Gusti Allah doaku. Boro-boro libur puguh nya mah hayang tambah deui poe Jumat teh. Ulah Jumat eta bae supaya saminggu aya 2 Jumat. Emang kumaha digaji pan ku pemerintah. Bolon eta. Sakali khutbah sabaraha duit gar? Sabaraha duit? Tuh. Haji Pendi mah jasar dibayar bareng nya namanya bae. Terus mau menang ganjaran si Haji lah.
wala sahur nurutkeun cegala sama qabulu kabirin kudu ditarima nu kolot ge ngan kolot lam yajiz biramin nantapat ku sebab kolot pikun kolot nama ngan encan katarajangan ku panyakit pikun kan asal geus 65 kaditu siap-siap tah robah henteu 70 geus mulai leng 70 kaditu mah geus komo mata komo 80 mah isuk sarapan geus beres nyarap teh kopi geus beres kopi iya mana ieu aing teh isuk can ngadaharna naon kakareng cikene ieu kudu digantung ya aki-aki kos kieu geus pamarahan kan ini aing geus tambelarkeun ku sia cenah ieu can diberena naon cak nini aing tadi sapiring di mana kotok meureun tama dibere deui ku ninina di dahar deui sayap deui di blon nepikun mah kos kitu tah geus beres manang meureun setengah jam geus asak sangu jeut eta pikun eta kos kitu eta ulah kos kitu batu cilaga bo tah batu lain digawe dahar mah lulu ieu keur carita abi geus teu meunang pake tumbal janin nu kos kitu mah lantaran tah geus oah tah teu bisa kos kitu lamun teu rusak silakan eta mah disebut kolot kalapa teh kolot baheula menyebutna kolot kalapa teu kahartieun ku budak bari mah kieu ceng kolot kalapa teh ai kalapa teh lamun beuki kiring mun diparut dijieun minyak beuki loba minyakan minyakna teh pohara kalapa kolot mah teh mantak disebut kolot kalapa tuh mantak sok aya nu ngalamar neng daek ka itu mah kolot ge kolot kalapa teh mah neng yeuh lain deui tah mah emang kolot kalapa kumaha artina kolot kalapa teh beuki kolot buruk neng sia cek neng teh sudah teh loba minyakan neng buruk atuh memang dua pilihan lamun teu loba minyakan buruk aing geus kolotna tinggal gitu bae tah ya seperti Kiai Haji nu ngaraji ka dieu ngaranna kolot kalapa eta jadi loba minyakan lamun kos kitu bae nu teu ngaji eta kolot buruk ngaranna aja urang datang ka ditu ka imah kolot buruk tungtung atas ngaji ribut bae Masya Allah Yustaradu gara-gara ngaji jadi kos kieu teu dipake mah ngaji sekadar koleksi we di jero hate ganjaran mah meunang ngaji ganjaran doang mantak ngaji pelebah dieu mah ya sanajan hees ge masalah yo kieu teh batu kudu dibejan jeung kiana komo dibejan atuh kerek teu dibejan hees ieu mah masalah ieu moal dinanamkeun sanajan hees ge sebab ieu teu kapake mah ngaji mah teu kapake andai kata ngaji ieu terus yo sababaraha minggu ieu mah teu kapake ngaji jinayat mah ieu geus gampar samak di luar hees moal anggal masalah geus tah mah geus jadi jana mawa permadani aju mawa anggal kedeng bae kitu cek sajen teh mah doa atuh ngaji teu kapake ieu mah hees bae cara urang Arab bae kitu hees so masalah jadi henteu naon sebab ieu teu kapake ngan paling cek nu di sisi-sisi meureun ieu mah can wayah kaluar ti grogol geus dikaluarkeun keluar ti heula masalah serius Yustaratu buluguha disyaratkeun buluguha datang nagiro nisfausidiatin seperpuluh diat ieu datang ka Yustaratu disyaratkeun buluguha nyampena dina harga nyampena giroh gitu giroh abid dina harga saparo perpuluh diat lamun 100 onta bagi 10 berarti 100 bagi 10 seberapa 10 saparo tina 10 seberapa
Siapa pinter ya budak. Asa TK aing ngaji kieu. Jadi 5 tah. Nyampe ka dinya tah, masalah tah. Menteke fafil huril musim roki gimatu khamsatu abirah 5 onta. Jadi sap tegak per puluh diat 5. Tak kudu nyampe ka harga 5 onta si abidna. Jelema Zaid misalangan niaya nyisarwiti nuker hamil dianiaya dengan cara disingsinan, kemudian keluarlah orok napae atau ditenggel, keluar orok napae atau diobat keluar orok napae. Nah iya nu menganiaya kudu mayar diat nak separo per puluh diat, berarti harga 5 ontaeun 5 onta abidna. Abid teh ya kudu bayar abidna 5 onta. Lamun hiji onta 15 juta kali 5 seberapa? 75 juta. Berarti bayarna nyana 75 juta. Tuh gitu ya, Masya Allah. Geus pain pakidat bakom satu abiro mun abidna ternyata abidna padi mah kudu mayarna ku abid. Di Indonesia mah kan abid dipaksakeun ku kumaha ge abid amat malah aya kajen ku kumaha lain nya amat mah anu kasipatan ku abid jeung kasipatan ku amat maka ieu mah hargana bae tuh sabaraha khamsatu abiratin 5 ontaeun. Onta nu gede nu bagus 15 juta. Nah 15 juta kali 5 berarti 5 kali 15 juta saudara 75 bener ente sih? Masih salah ini mah asal tuh percaya ini mah coba pakai kalkulator 75 juta. Masya Allah. Nah iya kumaha lamun abinna kolot kan kolot mah murah. Eta kan nu mahal teh nu mahal. Kulantaran badampak kene umurna 30, 40, 50 mahal. Lantaran tanagana bagus kene seter kene. Nu kolot tadi ge kan ulah nu kolot mah lamun datang ka geus pikun, kecuali lamun encan pikun. Ngan harga rada turut teuing mah. Abid umur 30, abid umur 40, abid umur 50, aya ge umur 80 tapi henteu pikun. Masalah guys. Sanajan rada murah hargana. Kula mah sok inget ieu teh ya dongeng. Ya aki-aki boga pamajikan ngora. Ngobelah dieuna, ieu keur cerita pikun. Maksudna rada kolot. Kebelah dieuna si aki-aki muriang diantar ku papajikan ka dokter. Antar ka dokter, periksa cek dokter teh. Ini ibu istrinya iya, masih muda iya. Sekarang gini aja, ini kakek nanti malam suruh kencing. Besok air kencingnya, air seninya bawa ke sini. Nanti diperiksa melalui air seni. Oh iya, makasih dok. Bener. Isa memeh sare nyana teh kieu aki-aki beres nunggu isukan cendeun medinya handapeun dipa ari jam hiji pabajikana yang kieu deui sarua teu kuat ai pabajikana kaluar sieun teu kahudangkeun salaki gara dege kolot lah kieu bae di dinya di nu panu urut aki-aki teh tah jadi ngahiji Pak geus bae beres esuk-esuk berangkat ka dokter. Mana bu air seninya? Teu inget ieu dikihan ku nyana. Ini nggak hiji. Di sini dok air seninya diperiksa. Barang diperiksa, saya kaget cek dokter. Kenapa? Suami Anda hamil ini. Dari mana jalannya ya? Sejak saya jadi dokter baru kali ini ada air seni laki-laki hasilnya hamil. Wah ini ada apa ini? Pemajikan sial ceki aing mereunana. Dadok gak jangan dimasalahkan lu pulang aja lah. Bukan begitu tapi ini jadi masalah ini. Ini jadi masalah ini ada kakek-kakek hamil ini. Aduh. Itu lain nyaina nu pikun apa majikan tahu nu pikun. Kayak geus karolot kare itu eta.
tetek sing hade aya deui lain kitu tah mah ki syak akit ya den bae aya ditu lain diadap di luhur meja pamajikanna haus diinum Masya Allah cek pemajikanna ceuli nu tata dina torek jadi muka irung mararuka ieu sing nginum naon torek ceki salaki obat torek eta nu torek-torek cager eta kata mun teu cager tambah torek Balil akdi kibatuha falil fakdi wakilana yusaratu cek sakal mah la tustaratu teh disyarat kudu datang la yusaratu kudu datang karena saparo seperpuluh tiap falil akdi qimatuha tetep falil fakdi tetep kanu eueuh hargana bae jadi hargana bae lamun abdi eueuh cara diurang geus harga nah ieu hargana sabaraha duit dibikeun ka saya wa hiya liwarasatil janin pikeun ahli waris janin iyalah ahli waris janin mah berarti indung kemudian sahabat ahli waris sakumaha biasa ahli waris kewajiban anu mayarna ala akilatil jani ka akilah asobah jani wakila cek sagala inta amada faleh mun nyana ngahaja cara dokter aya unsur kesengajaan wajib kasih dokter eta atau zaid faktor kesengajaan menganiaya Sarwiti ternyata benar-benar hasil menganiayaana sampaikan ngajuru pae ieu menyana nu kawajibanana gaduh putra di antarana wallahu ialah Qabil sareng Habil Kangjeng Nabi Adam seluruh nagaduh putrana adalah tis'atun wa salasuna 39 boga anakna 39 Kangjeng Nabi Adam dunia sakil gana diesian ku 39 sedengkeun ablag-ablagan sepi meureun dunia kakarak Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa haju anaka ngan ari Qabil mah Qabil eta cak sariwayat mah lahirna di sorga ari Habil mah lahirna di dunia di dia di bumi cak sariwayat Qabil mah Qabil eta kelahiran sorganya nama tah Qabil ari Habil mah kelahiran bumi supaya rada cepet Gusti Allah teh ngalobakeun makhluk maka ngalahirna ieu Siti Hawa sakali lahir sajodo dua lalaki awewe lalaki awewe kitu bae tah sajodo kabeneran Qabil mah ngajodokna ieu jeung hiji awewe nu ngaran Iqlima gelis ai Habil sajodokna jeung Labuda rada kurang gelis modal berbes lah gitu rada kurang gelis sedangkan instruksi ti Gusti Allah kawin teh silang disilang kawina lamun tadi Qabil ngadulurna ieu adalah jeung Iklima tah si Iklima anak kudu kawina jeung Habil anu tadi kaluarna ngajodokna teh jeung Labuda tah Labuda kawina teh jeung Qabil jadi disilang-silang anu pertama lalaki awewe nu kadua lalaki awewe tah lalaki nu kadua kawin ka awewe nu pertama lalaki nu pertama kawin ka awewe nu kadua kitu bae tah silang ulah dikawin kudu babarengan jeung ngalahirna harita jadi teu meunang bareng jeung kembaranana eta lah hukum di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihis
kawin dipersilakan geus aya instruksi kawin cuman instruksi hukumna kudu disilang teu meunang jeung kembaranana eta hukum mulai tadi dijata lantaran begitu diinstruksikan kawin umur kakarak 20 tahunan kabeh ge instruksi ti Gusti Allah kawin seperti eta sak Qabil kakakna ngeunah bae sia Habil dikawinkeun ka kembaran aing geulis tamapan ayeuna si bayi kawin ka kembaran sia ieu dideuleu atuh kulit ya berebes lah cak urang berebes emang ulu geulis kitu di berebes tah eta kos kitu tah jadi kurang naon gitu amperna kurang naik Qabil jol we iblis datang ka jero hatena mulai ta iblis ge pan diusir di sorga leuwih ti heula pan iblis wah ini cak iblis bakal nangguan asup ka jero hatena bil siapa pan kelahiran sorga sarua jeung aing mulia urang atuh Habil onam kelahiran bumi India urang mah lain deui mulia tuh nu mulia ulah sok kawin kanu jore penghinaan mungkin nu timbul tetep mulia mah kudu kanu geulis bae mun kawin kanu jore mana teuing engke jelema jeung ke kadituna anak incu oh Qabil mah kawinna kanu jore tah eta kan isin tabil cak juri ya pugu cak jalan teh atuh pugu embung ieu ge eta mah abah ngomong cenah hukum ti Allah eta bohong sebenarnya mah eta bohong eta eueuh ti dituna eta mah kabisa abah bae abah teh deudeuheun ka Ki Habil ka adi sia nu mentek dikawinkeun kudu ka kembaran sia nu geulis ai sia nu kakakna nu kelahiran di ditu kudu kawin ka adina Habil eta teh lain ti Gusti Allah kajeun kumaha ge bibisaanan bapa sia Adam ngaranna instruksi ka ditu demo apa kan itu kamari kan demo ke Jakarta demo pugu ieu ge cak Qabil teh aing tetep bae embung kajian ku kumaha ge embung bae teu beja ka abahna bah naon Qabil ubah abah bae ieu nu bener ieu utar atur nikah ieu aya kitu instruksi tu Gusti Allah asal teu adil kos kieu ieu manya ai kula dikawinkeun kanu kurang geulis ari Habil dikawinkeun kanu geulis ta ieu teh akur kos kieu teh lain ti Gusti Allah kajeun ku kumaha ge kadengeun ku Habil cek Habil teh Qabil ulah kitu aing mah andai kata aing titah kawin kanu jore aing mah daek bae namun bener-bener ieu instruksi ti Gusti Allah aing mah geus kumaha Allah bae lantaran dia moal kembali hidup di dunia engke ge urang bakal baliknya ka Allah dalah sia ngomong sangeunahna bae geus bae we ieu mah bohong ieu lain ti Allah ya kajeun ku kumaha lain ti Allah ieu mah kajeun ti abah ieu mah memang abah bangka warah ya mulai tah eta nu sok nyarekan abah teh eta mimitina tah tidinya tah di Cikubaya duaan tah nu sok nyarekan abah teh ieu Masya Allah mulai tidinya cak Kangjeng Nabi Adam ita amarallahu Allah marintah ayyuzawija Qabila labuda ukhta Habil wa yuzawija Habil yaqlima ta eta teh instruksi ti Gusti Allah cak Kangjeng Nabi Adam anjeun Qabil kudu kawin kala budak dulur Habil kudu kawin ka dulur itu Qabil ngaran iklima instruksi Allah teh bisa cak Qabil kajian kukumah kula mah embung kajian kukumah tetep kula mah sakali embung sebab ieu kula mah teu percaya bahwa ieu teh hukum ti Gusti Allah teu percaya mulai kakarak aya sakituan ge hukum Allah geus ditentang cek urang mah tuh kakarak tarurun di sorga pan teh saeutikan keneh jelema teh atuh matak naon narurut ka Kangjeng Nabi Adam henteu tanggeus mulai henteu nurut ya Allah terus bae iblis teh daekeun leupas ti Qabil ieu mah kajian kukumah kudu selesaikeun masalah ieu selesaikeun di mana mun terus-terusan kieu pan isin ka kadituna ieu isin urang
Ini banyak Qabil kawin jeung nu jore aya Habil kawin jeung nu tak eta isir gengsi ya gengsi urang mah panturunan sorga oh moal ini moal kajian gua tetep bae teu hayang aing mah ajeun geus kieu kumaha kajian gua kumaha ge urang pokona pas ini bae heula tah tidinya Qabil mikir pas ini unggal poe sakumaha ucing jeung anjing asal kapangi wong kaki Qabil teh kaki Habil teh tuntutanana Qabil luar biasa lobana Qabil mah kakakna Habil adina Habil mah nurut bae aing lah kumaha bae sabodo Allah nu penting mah urang mah ibadah nuturkeun aturan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran terus-terusan memuncak permasalahan teh tah kuari mah diinstruksikeun kieu ayeuna mah kieu bae atuh nyieun korban lamun memang bener-bener ieu teh kitu menang ti Gusti Allah maka engke aya tandana mun maneh teu percaya bahwa ieu teh instruksi ti Gusti Allah sok nyieun dumades maneh ka Gusti Allah taqarrub ka Gusti Allah sapopoe maneh mah ieu Qabil cak Kanjeng Nabi Adam teh kunaon teu inget kanu nyieuna ieu tuturkeun Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah moal kembal hirup di dunia tuh deuleu Qabil tuh Habil mah nurut jasa adina kabeneran nurut kakana kurang nurut datang ke kuari teh kakak sok rada kurang nurut teh heran orang-orang ati dituda eta ya Allah eta kos kitu yes nyieun korban kuari mah nyieun korban naon nu dikorbankeun ku maneh Qabil ulama supaya Gusti Allah narima ka kula deuk korban lantaran kula mah petani hasil tani bae ayo gerak kumpulkeun maneh Habil naon kula mah lantaran pangangon embe kibas kula mah cirina naon cak Qabil ieu bahwa korban ditarima ku Gusti Allah jeung teu ditarimana engke cak Kangjeng Nabi Adam lamun ditarima bakal turun langsung ti langit seuneu set engke ngalahap anu ditarima mun anu maneh Qabil ditarima beak engke garing dihakan seuneu dilentab seuneu lamun nu ieu anu ditarima nu kono Habil nu embe beak bosan kitu bae oke cek nyana jadi geus ya dikumpulkeun ku nyana harta-harta hasil tatanian du dikumpulkeunana hasil tani mun pare nu pangjorena nu deuk dikorbankeun teh lamun gandrung anu geus pangjorena kurma nu pangjorena dihiji-hijikeun bangsa anu bakukul-bakukulna eta dikorbankeun ari nu bararagusna mah ieu dipake ka hook kunyana jang ditumpuk-tumpuk harta jore ari ako Habil mah begitu dikorban teh wow neangan umbe nu puang gedena jeung puang bagusna dipantian kunyana ieu nu jang Gusti Allah mah ieu korban ka Gusti Allah tah nu puang gedena puang bagusna wang lintuhna jadi beda karakterna ai Qabil mah kos urang Cikupa nu pangjorena bae ai Habil mah kos urang Cilongok nu pang bagusna bae sia cek urang Cikupa tah eta kos kitu kayana teden bek teu kebal langsung turun seuneu nyong itu turun seuneu cak Qabil pasti nu aing nu dilentab ka jeung kumaha ge pasti nu aing mun aing nu dilentab berarti aing kawin jeung nu gelis mun aing teu dilentab berarti ieu teu beres urusan ieu turun seuneu ka dieu ka ditu aing nu dilentab embe plek seret bawa ka luhur teh aya tinggal ieu bae korban Qabil hasil tatangin hasil tani nu jarore teh teu dilentab ku seun tuh cak Kangjeng Nabi Adam nu ditarima nu mana nu ditarima nu mana tah cicing bae Qabil teh gas ulah loba omong cak Qabil teh
Abah kuari cenah rencana ka Mekah. Mah eger ka Mekah ka ditu atuh. Eta ka anak ka kolot kos kitu eta. Eger ka Mekah mah. Isi rek naon tuh di dieu. Mana naon kula mah. Padahal boga rencana abah ka Mekah adi dibunuh sia ku aing. Jadi aya abah aya keneh mah embungeun nya ge rada kagokeun. Kira ka Mekah ditungguan nya nungguan abah na ka Mekah. Dah sekian bulan berangkat Kangjeng Nabi Adam, ieu adalah ka Mekah. Qabil tenang geus eueuh sasaha ngan jeung Habil doang, berikut dulur-dulurna. Jadinya lah mulai nyana dendam kesumat, hasud anu luar biasa di jero hatena hayang ngabunuh Habil. Iyalah cerita eta dicaritakeun ku Gusti Allah, dibejakeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon ieu nu matak dibejakeun tah kamari Yahudi, kamari musyrikin, munafik teu percaya ka Kangjeng Nabi. Ulah kaget Muhammad, munafik teu iman ka anjeun, musyrikin musuhan ka anjeun, kafirin ngamusuhan ka anjeun. Cikene nu kamari dicaritakeun teh ngamusuhan ka anjeun. Horenganan baheula ge takarak ge turun ti sorga ka dunya. Ieu anak incu Kangjeng Nabi Adam, anakna sorangan Qabil geus boleh teu percaya ka Kangjeng Nabi Adam, geus teu iman ka Gusti Allah, malah ngabunuh adina nu ngaran Habil. Dicaritakeun ka Kangjeng Nabi, abeh Kangjeng Nabi ieu tenang tentrem adem, sebab lamun teu nurut jelema ka Kangjeng, kemudian Kangjeng Nabi na teu dihibur, manusiawi kan Kangjeng Nabi. Sifat kemanusiaan apaan aing teu diturut, aing kitu mah aya dongeng-dongengna. Tah, Kangjeng Nabi Isa ge teu diturut, jaheueuh. Tuh Kangjeng Nabi Adam ge teu diturut, jaheueuh atuh komo aing abeh kitu. Entek tenang Kangjeng. Nah iyalah didongengkeun ku Gusti Allah melalui ayat watslu, bacakeun ku anjeun ya Muhammad, he Muhammad alaihim atas kaum anjeun. Baheula dibacakeun ku Kangjeng di Madinah, terus disampai-sampaikeun ku umum ku sahabat, disampaikeun ku tabiin, disampaikeun ku atbat tabiin, ku ari poe Minggu disampaikeun ku ari ku urang kadenge ta dongeng eta teh ta ieu ayatna. Bacakeun Muhammad ka kaum anjeun. Naon naba'ab ni Adam, berita anak dua Kangjeng Nabi Adam alaihis nu ngaran Habil jeung Qabil, caritakeun bil haqi kalawan sabener-benerna. Il qurba qurbanan, waktu Qabil jeung Habil ieu diperintah dumadeheus ka Gusti Allah nyieun kadeheus nyieun takrub melalui kurban ilallahi ka Gusti Allah nu dilaksanakeun ku Habil makibas, Qabil mah hasil tani yakni zar'u. Patukubila min ahadihima, ditarimana ti salah sahijina hungkul nyaeta nu ditarima nu Habil. Ari nu Qabil mah teu ditarima, walam yutaqabbal minal akhar. Kasimpulanana korban Habil mah diterima, cirina dilahap seuneu, Qabil mah teu ditarima. Cirina aya bae didinya terobah-robah. Tidinya lah mulai Qabil bendu ka Habil, nyimpen di jero hatena hasud anu luar biasa, nungguan Kangjeng Nabi Adam munggah haji. Teu Kangjeng Nabi Adam munggah haji, ngaharep Qabil ka Habil. Abah geus eueuh, emak geus eueuh, tinggal nyana bae. Habil, aya naon ka dieu? Naon cak Qabil la aqqa tulan bang aing bakal ngabunuh sia, bunuh sia ku aing. Cak Habil qala 5 kok main bunuh-bunuh bae emang aya naon? Bagaimana mana kurban mana mah ditarima kurban aing henteu ge atuh teh urusan Gusti Allah tah mah. Cak Habil teh innama yataqabbalullahu minal muttaqin, nu ditarima teh jelema anu sieun ka Gusti Allah, mukmin, muttaqin, ditarima, ieu teh ditarima teh mah tuh urusanna lah kurang takwa berarti teh mah
ulah ngabunuh kula ka Gusti Allah kan teu bisa gara-gara sia aing bogoh mah boluh sia ku aing geus bebeneran ditutur-tutur bae geus diagag-agag bae geus dikieu-kieu bae leungeun cak Habil cak adenaka dengan bahasa anu lemah lembut ka laim basatta iyadaka ma lain basatta ilayya yadaka litaqatulani ma ana bibasiti yadiya ilaik li aqatula bahasa lagi daheun Habil ka dek ngabunuh bae jak kurang mah ieu ajar sararieun jasa ka Gusti Allah lain basatta yakin pasti nyata lamun kakak ngagerakeun leungeun kakak manjangkeun leungeun kakak ngulurkeun leungeun kakak dek nampiling ka kula kakak dek nyabok ka kula kakak dek kabunuh ka kula ma ana bibasiti yadia ilaik kuring mah moal kudu males uluran tangan kula mah moal nyabok ka kakak kula mah moal ngabunuh di eueuh saeutik terbersit di jero hate hayang ngabunuh eueuh saeutik hayang males kakak ngabunuh kula mah dek cicing bae kakak nampiling kula mah cicing bae kakak dek jawab kula mah cicing bae pokona mah kula mah moal ngabunuh sama sekali silakan kumaha kakak bae lantaran ini akhafullah rabbal alamin sieun jasa ka Allah eta Habil mah bahasana anu luar biasa inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar cak Habil teh asanyana kaula teh ieu adalah sieun jasa ka Gusti Allah lamun sampekeun ka kakak ngabunuh ka kula atuh meureunanan seakan sing kuring teh kula teh ieu berharap kakak teh engke bakal balik ka akhirat teh mawa dosa kula jeung dosa kakak sorangan memeh ngabunuh kula ge kakak geus loba jasa dosana ditambah jeung dosa ngabunuh ka kula duanana dibawa ku kakak engke kakak di akhirat fatakuna min ashabin nar atuh engke bakal jadi ahli neraka ta ieu bahasana luar biasa aya bahasa inni uridu an tabu'a sanyana kaula ngarepkeun kana yen babalik berarti boga harapan lain boga harapan lantaran eueuh maksud males ngabunuh seakan kos nu mengharap nyana teh dibunuh lain mengharap dibunuh urusan dibunuh mah mangga kumaha kakak ngan kula henteu ngamaksud dek ngabunuh lantaran kakangjeng Nabi ge al-qatil wal maqtul finnar jelema nu ngabunuh jeung nu dibunuh sarua pada asup ka neraka lamun anu dibunuhna boga niatan hayang ngabunuh mantak cakangjeng Nabi teh al-qatil wal maqtul finnar nu ngabunuh jeung nu dibunuh asup ka neraka cak sahabat Gusti Rasul aya nu ngabunuh mah kaharti ka neraka aya nu dibunuh panu dibunuh ge nyana teh lamun imkan mah hayang ngabunuh oh jaheunya nyana ge ngan eleh bae gelutna lantaran eleh kabunuh jangan lagi hayang ngabunuh hayang males ta eta dumadak al-qatil wa maqtul pindah Habil mah eueuh maksud ngabunuh kulantaran eueuh maksud ngabunuh dengan bahasa anu lemas disebutna al-kalamul jami'ul mani mun cek ahli dilagah mah nu mantak bahasana inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar geus pihartieunana aduh kakak lamun kakak sampai ka ngabunuh ka kula jakula mah moal ngalawan teu hayang ngabunuh deui ka kakak atuh engke berarti kakak teh mun balik ka ditu teh mawa dosa dua dosa kakak memeh ngabunuh jeung dosa kula atuh engke di akhirat meureun pinuh ku dosa mangga sakumaha kakak bae kula mah sakadarna nasehatan doang sia ngomong ka situ balang nasehatan sagana wah ini teu bisa diomong ku kumaha masya Allah. Tah gitulah akhirnya kumaha dah langsung ditikem sanggeus sadikit tikem bingung aing ngabunuhna kumaha can aya pembunuhan pan harita can aya pembunuhan cara ngabunuh ngaleungitkeun nyawa artina ieu ku sabab dikumahakeun lah bingung dijotos beusi teu bae digebug beusi teu bae dikumahakeun ieu dikumahakeun bingung nyana mikiran ngabunuh ge bingung lantaran can pernah aya nu ngabunuh pan harita mah
manusia pertamanya eta anak Kangjeng Nabi Adam anu ngamimitian dek ngabunuh datang ka ngabunuh ge bingung kumaha carana ngalamun bae Habil geus aya bae di sisi dicekelan bae kieu dek dibunuhkeun bingung cara ngabunuhna kumaha cara ngabunuh sok iblis asup deui ka jero hateun aya sia bodoh-bodoh teh atuh ngabunuh bae heseueun amat cak iblis teh atuh teu kumaha aja can orang anu dibunuh Japan ieu manusia kakara kayak urang doang ngomong we nya di jero hate jeung iblis ya kadeulekeun ya deulekeun ya cat bae iblis teh keluar nu hiji tek hareup ngarupa nya jeung iblis tu saja gelut di barang gelut nu hiji dicekel tek dikahadapkeun terus jokot batu digebukeun blak kana huluna hai oh tak kitu ngabunuh mata jadi dicontohan ku sakadang iblis Masya Allah tuh gitulah Qabil teh oh jahe babarinya eta iblis nu hiji pae kakara pae geus pae nah Habil ku aing geus bisa sebab aing geus kuliah aing kuliah ngabunuh aing geus bisa sih kuliah ngabunuh nangis aya dosen iblis langsung bae nurutan iblis jadi diperagakeun ku iblis cara ngabunuhna mantak cekel tujahkeun langsung liak nyokot batu nu gede diangkat ku Qabil gejretkeun kana huluna gua jret gitu syariat Masya Allah gitulah bakal jadi ahli neraka wa zalika jazaa'ul zalimin nyana jadi ahli neraka babalas jelema nu zalimah tidinya lantaran keheul jeung keukeuh bae hayang ngabunuh fatawaat maka ngagoda zayanat ngahiasi lahu ka Qabil nafsahu kana nafsu naqatslahi kana ngabunuh dulurna nu ngaran Habil diperagakeun ku iblis faqatalahu maka dibunuhlah ku Qabil Habil dengan cara diperagakeun kos sakumaha iblis fa asbaha minal khasirin barang geus paeh ngalangsa lantaran iblis kalaluar tina hatena ditinggalkeun kabur malah kadenge kaburna ge hayu sia cilaka Qabil cak iblis kan cilaka sia Qabil cak iblis aing geus teu tanggung jawab aing ge ieu doraka setik di sorga turun ke handap baheula kalantaran teu percaya ka Adam aing dilaknat ku Gusti Allah sia ku ari termasuk laknateun Allah aing teu tanggung jawab kumaha sia bae Qabil ceurik di dinya kadung ditangkep ku nyana aduh hadi can nyana ditangkep ku nyana Masya Allah ieu aya ku kieu-kieu teuing ditangkep ku nyana bari ceurik nyaah jeung deudeuh diciuman geus pae kakak kudu kumaha ieu teh kudu kumaha jelema geus Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa ka Mekah adi-adina jararo tinggalnya na doang duaan ditangkep kunyana geus dibunuh mah lantaran iblis tak kalaluan mana teuing luar biasa sedihna Qabil harita neuk minta tulung ka mana ngan sakikituna jelema dibabawa kunyana dipapanggul kunyana ku deudeuh jeung nyaah dipanggul tok ka Masrik 60 km mamanggul baik dipanggul deui ka Magrib 60 km bulak-balik lantaran deudeuh jeung nyaah Masya Allah kudu dikumahakeun atuh ieu adi diciuman deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui eta sakitu geus luar biasa 40 poe cak sakol maki kituan bage iblis asup deui geus dibunuh mah ulah sakaduhung-kaduhung moal hirup deui kajen ku kumaha ke moal hirup deui kudu kumaha tuh ieu kalanjutanana fa ba'asallahu ghuraba wallahu a'lam